mereka batur indung urang heula aidek mere mah ulah waka ka batur mah heula mah ulan naon ieu dibutuhkeun kumaha maksud sia naon ieu kita boga duit 10 juta kula lantaran kula hayang birrul walidain ieu teh hayang nyambungkeun rahim dititahna ku Kangjeng Nabi teh pan kitu Kangjeng Nabi nyarita nama kumaha emang cek Kangjeng Nabi al-yadul ulya al-mu'ti afdalu leungeun nu di luhur nu mere leuwih utama kasaha cek Kangjeng Nabi ummaka summa abaka summa ukhtaka summa akhaka summa adnaka mimih kasasahaka mahla mantap pula ieu dek beberean ka emak hayang sabara duit tina 10 juta ieu ayo gerak hayang pamajikan sia aya mah geus pokona mah ieu mah emak ieu hayang sabara duit hayang dibelikeun naon isi mah ieu mah majang mah beta 10 juta tah bisa tunuhun anak aing